Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simkuring Dewi Anggraini dina danget ayeuna simkuring bade medarkeun carita wayang dina basa Sunda anu judulna Mahabharata. Pandawa jeung Kurawa. Prabu Pandudewanata teh hiji raja ti kerajaan Astina. Anjeunna boga putra 5 sadulur anu baris katelah Pandawa 5 anu dilahirkeun ti dua istrina nyaeta Dewi Kunti jeung Dewi Madrim. Eta Pandawa 5 ti nu panggedena nepi ka pangatikna teh nyaeta Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula, jeung Sadewa. Yudistira boga ngaran kanyaah atawa ngaran leutikna nyaeta Puntadewa. Bima ngaran leutikna nyaeta Sena. Arjuna ngaran leutikna teh Permadi dilahirkeun ti ibu Dewi Kunti. Sedeng Nakula nu boga ngaran leutik Punten jeung Sadewa nu boga ngaran leutikna Tangsen dilahirkeun ti ibu Dewi Madrim. Hanjakal Pandudewanata tilar keur ngora keneh sarta barudakna masih laleutik. Alatan barudakna tacan bisa nyarekel ka dali pamarentahan pikeun ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara Karajaan Astinapura. Kursi pamarentahan pikeun saheulaan dipasrahkeun ka Destarata salaku lancik Pandudewanata. Jaga lamun palaputra Pandawa 5 geus sawawa, mangka Astinapura baris dipasrahkeun ka Aranjeuna salaku pawaris hak tahta anu sah. Destarata teh fisikna teu sampurna, dua panonna teu ningali alias lolong. Salian ti eta, pamadeganana kurang kuat, gampang robah, gampang dihasut tur gampang diolo ku barudakna anu jumlahna 100 katelah palaputra Kurawa. Hampir sakum palaputra Kurawa miboga watek goreng kayaning, hasud, sirik pidik, sarakah, tukang bohong, tukang fitnah, jeung lian-lianna. Ti baheulana Pandawa 5 sok leuwih punjul tibatan Kurawa. Buah tina kaparigelan mainkeun pakarang kapunjulan kapribadian tur elmu pangawaruh boh kabatinan atawa kanagaraan. Hal ieu ngalatarankeun mumusuhan di antara maranehna leuwih ngebebeula. Puntadewa atawa Yudistira unggul dina widang sastra jeung kanagaraan. Bima punjul dina widang mainkeun gada. Arjuna punjul dina widang manah jeung elmu perang. Sedeng Nakula Sadewa sanajan can sawawa punjul dina perilaku jeung kepribadian. Bima nu dedeg pangadegna jangkung badag tur bedas tanagana. Mindeng kelibet masalah jeung pihak Kurawa. Duryudana jeung adina Dursasana ti pihak Kurawa pernah digamplang ku Bima alatan maranehna nyieun gara-gara ka pihak Pandawa. Sok sanajan digulung dirempung dikeroyok ku duaan, tapi dina eta tarung teh angger Bima nu unggul. Di harita Bima sok jadi sasaran kacecep kageuleuh pihak Kurawa. Hiji waktu Bima nu pohara rampus daharna dibere racun ku Kurawa dina kadaharanana. Sanggeus Bima kapiuhan, awakna tuluy dipikeun ka sumur Jalatunda anu eusina pinuh kah mangpirang oray nu matih peurahna. Ngan ku pitulungna Batara Dadungnala Bima salamet tina bahaya pati. Malah tisaprak harita Bima jadi kebal ku mangpirang baruang atawa racun nu sakumaha matihna ge. Sadar usahana ningkahkeun Bima teh gagal, pihak Kurawa nyieun deui tarekah ningkahkeun pihak Pandawa ku jalan ngaduruk bale sigala-gala tempat sarare Pandawa sarta ibu Dewi Kunti. Ngan eta tarekah ge gagal deui alatan Pandawa ditulungan ku Batara Narada, Sang Hyang Antaboga jeung Yamawidura. Sangkan pacogrehegan antara Kurawa jeung Pandawa teu terus lumangsung. Para kokolot nu diluluguan ku Resi Bisma jeung Yamawidura mere tarekah ka Destarata sangkan Pandawa 5 dibere leuweung geuleudegan nu katelah Wanamarta. Eta bongbolongan teh disapukan atawa disatujuan ku Destarata nya antukna Wanamarta dipasrahkeun ka Pandawa. Alatan palaputra Pandawa mah punjul pisan dina sagala widang, kaasup widang tata nagara, tur dibantuan oge ka sawatara dewa jeung sobat-sobat Pandawa. Dina waktu nu singket maranehna bisa ngarobah Wanamarta nu asalna leuweung geuleudegan jadi hiji nagara atawa karajaan kalawan dibere ngaran Karajaan Amarta. Tur boga puseur dayeuh atawa ibu kota nu dibere ngaran Indraprasta. Beuki lila Amarta beuki maju.
Karajaanna beki gede jeung kuat, sabab loba karajaan-karajaan letik nu garabung ka Amarta. Hal ieu ngabalukarkeun rasa ceuceup Kurawa ka Pandawa beuki mahabu. Antukna pacogregan dua pihak nu beuki gede jaga dicarita satuluyna bakal bubuara jadi perang longkah antara Pandawa 5 jeung Kurawa katelah perang Baratayuda di padang Kurusetra. Mungkin sakitu anu tiasa kapihatur simkuring nuhunkeun ngapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.